paling genah lamun gaduh salaki dua. Nu itu kitu lamun anu ieu kieu kaharepna ge bakal boga kauntungan. Eueuh ti ditu tapi bakal aya di dieu. Lala 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 jena 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 jena. Gue sih aing teh bagja lu gue salah kedua waktu. Panganten nuju naon ieu meuni bagja kitu jigana teh. Jajal gelis. Alhamdulillah tuh bagja tereh gaduh deui panakola bedug. Atuh da kumaha atuh kan tos kalau oge da hoyong we panakola bedug teh atuh da ieu non jublek teu aya anu nutu kitu. Atuh padahal mah ece entos monopos mah entong karoohan hoyong nikah deui ieu meuni bebelaan nganyuk ngahutang hoyong kikieuan teh geuningannya cenah. Naon meuni riweuh asana teh ieu? Meuni nyawios atuh ieu bade nganyuk ngahutang, bade madog heula artosna, bade ladang ngabagong sakalian. Nah sanes urusan cece geulis atuh mun asa ku hewir ku riweuh kana urusan batur teh. Cece geulis mah asa manglebarkeun we kitu ece meuni hoyong nikah deui bebelaan nganyuk ngahutang padahal mah teu gaduh artos mah keun we atuh dirapalan hungkul atanapi atuh henteu nikah oge atuh teu sawios dan entos tua kitu tos kolot ece teh cik atuh mikir ieu pake otak. Nya paduli teuing sia teh geus monopos geus kolot oge ieu. Mane jeung aing teh kolotan keneh maneh. Aing mah sakieu morat keneh sia teh anak oge karek hiji. Bade aing geus liat teh dipake. Rapat deui cara sia yo. Geus gorowong tah sia. Nih sok riweuh wae naon teh. Nya abi mah ngasih saran we ece kitu tah. Padahal mah entos kolot mah atuh meuni tong riweuh hoyong nikah deui kitu tanya meuni asa ku teu kedah. Paduli teuing kumaha urang sia teh. Nih dek kawin deui dek naon oge. Lain urusan maneh. Nah sia teh meuni sok riweuh pisan. Ini kalau urusan batu teh teh meuni. Nah ieu ece meuni asa ku riweuh teh Yo, bebelaan nganyuk ngahutang hoyong hajat gede mun abdi isinnya amit-amit amit-amit pisan yo. Paduli teuing sia teh nganyuk ngahutang oge teu minjem ka maneh aing mah. Asa teh sok kumang riweuhkeun wae si jelema ramcadah eta. Nih kemana ya si jahenya teman-teman wae nih aing teh diburin nu hajat teh di dieu. Mah aing mah teh kaurus mah sorangan. Aing teh jahe teman-teman di kota teh. Ku buka aing keun atuh imah teh. Terbengkalai kieu. Mesin lebar dipake-pake nya. Nu aing mah dijual daripada ngajugrug kieu mah. Geus kitu arah ya nya. Geus karumpul can urang can beres-beres kitu atuh ya Allah ti subuh. Gusti. Ieu sabang pake sa gunung kieu. Aya pecin. Awah, ka pasar urangna. Nah, sia teh ka pasar atuh. Hoream
sarape awak teh. Ada sia dibejakeun. Jangan naon. Si geulis. Urang minjem duit ka maneh. Ih, cek saha sia aing mah teu ngabeja-beja. Bieu ka dieu apaleun cenah aing deu kawin teh minjem duit di maneh. Asal gitu. Padang minjem cara kawin teh, berarti mun apaleun nang minjem di maneh. Teuing aing mah sateu ngabeja-beja. Itu bag sia. Demi Allah aing mah demi Allah ya daek buntung sirah di dieu kene. Do sia teh mere Ya, urang teh. kelas ya teh aing mah daek buntung sirah di dieu kene sangat golong. Montong sia da sieun aing. Geus pajakeun ku aing dicacag. Aing mah ya tara keluar imah. Oh tapi nasi gelis apaleun nang minjem duit na sok Apa kawin teh. paralun teuing aing mah teu apal nih. Oh biasa ka dieu. Ka dieu bete ngalewat teh bebeakan Naon, ka aing. Oh cenah mun urang mah cenah geus kolot mah cenah kudu kawin-kawin cenah ada balap nang minjem ti batur ladang ti batur cenah. Duitna. Goblok, yang goblok pisan we jelema teh. Apa ali saha sok si eta minjem duit. Urang minjem duit ka si eta, kasih ka maneh. Hanya eta mah ieu we meureun sia teh nebak-nebak aing mah da tara keluar imah bareuna Oke. oge. Maneh nu ngabeja-beja. Nih teh hayang teh ieu ulin ka si eta. Oh bieu cik kene ka dieu. Oh bieu teh. Heeh aing keur beberes neupikeun ka horeamna. Temu da. Oh baiklah nih tong di pikiran si eta mah da emang kitu jeleumana bibir. Pang-pangna si eta mah geus keluar ucap ti si eta bakal nyebar ka mana-mana. Nyakeun we atuh sia teh ieu Tong mending di aing mah sia teh nya geus si eta ngabohong da ke batur percaya ka si eta. tong di pikiran teuing ya da apaleun kabeh ya sakampung Garogol si Cece Gelis mah kitu jeleumana oge goreng suku. Heeh, di Garogol hungkul ka itu ka RW sabelah. Ka wetan ka kalen eta udah nepi. Jeung sekumpulan emok. Heeh. Pada mah sarua tukang minjem mah mun tong sok riweuh we padahal mah. Heeh mun aing kitu mun aing mun jelema mikir kitu tah. Kayak sia geus di mana atuh memakai kaca manon. Nyeri beleh aing teh atuh sia teh nyeri beleh tuh deuleu tinggal di beureum kieu aing Gaya pisan. mana pecina atuh Heueuh teh ka pasar. Sia. Ujah mah aya ujah mah. nih lain urang butuh nage pecin urang keur ieu mana hayang empoy Mung ah nih yang iwung urang mah. iwung di mana atuh sia teh aing usum kieu iwung mah sia teh usumna usum miji ayeuna usum halodo mah mung urang mah. bener mung lamun ieu si kucu dek dibere Mung gitu kalau baknya dageuna urang. Mas kucu juga bere. oh atuh Eta bagi eta makanan sampah. sia aya makanan sampah goblok teuing Sia teh eta naon cangkang kulit sampah bergizi sia teh Heuh kan biasa dipiceun kan kumaha diolah sampah. ngeuna sia teh urang nang ngeuman nang 3 poe Oh juga warung lain weh. Yo baiklah tong di pikiran nih sih. Heeh, kade maneh sia awas mun beja-beja. Iraha aing gitu. Ngapa disahanya si gelisnya? Orang minjem duit. Nebak itu heuh kan saya teh tadinya. Emang disikan dukun jadi apa beneran deuleu na baskom beneran aing teh. Heuh cika naon nanya. Ah mun ku aing kudu imah euy kudu kadukun deui kudu make panutup. Panutup wah makhluk apa? Heuh ieu mah ieu. Ulu. Made ka mana eta nih tos di kaca manon? Repot. Panas sia teh aing teh nih tinggal mata aing iritasi sia teh. Iya, kucu. Apa henteu maneh? Asal teman mah. Apa naon? Eta bieu si Sartil. Dengkeun keur murung aing teh kan kali itu meuli pecin eueuh mata aing ener ka ditu oge dek meuli pecin. Keur murung sia teh. Kunaon deui cenah si eta teh atuh meuni deuk kawin teh meuni loba pisan murungna. Loba pisan pikiranana. Heueuh majarkeun teh geus gelut sia teh jeung si Cece Gelis. Samarukna Gelut kunaon cenah ai si gelis anger sok diomongan wae. heueuh Aisyah majarkeun teh cenah kieu cenah nya. Geus kolot mah tong sok riweuh hayang kawin cenah. Ngabelaan nganyuk ngahutang cenah bebelaan nganyuk ngahutang. Padahal mah cenah geus we cenah ngajedog cenah kitu sia teh. Nah gitu ini asal riweuh. Ini kan mainnya kayak iya apa sorangan kawin umur sabaraha umur 35 tahun karek kawin kolot eta teh meureunnan.
Asa sok mangriweukeun lain urusan manehanana meuleunan atuh. Mun aing mah apaan teh sianya ka aing dia si Sartil nyarekan mejarkeun teh cenah aing ngabeja-beja bahwa eta jang haja teh duitna nang nginjem teh aing. Ku aing dibeja-beja, aing dicarekan sia padahal mah aing mah ampun paralun teu ngabeja-beja ye. Kaluar imah ge tara aing mah ieu ge bohan eueuh we si Siti. Uti taheun dek mau dipecin. Nah, apa saha atunya? Si geulis bisa eta bisa apal nang minjem eta duitna. Wah, bener maneh meureunna anu ngabeja-bejana. Sia sarwana sia kosi Sartil teuing aing iraha ieu ngabeja-beja. Nih sia teh ya ampun paralun aing mah tara ngabeja-beja anu kalari tu patut ieu meni asa teu kudu. Barina oge aing mah tara kaluar ieu ge bahan kaluar rek meuli pecin sia teh butuh pisan aing nyeun empoy. Nya bilih we atuh meuning kan karakter jelema mah teu bisa ditebak. Nih satunya aya lain maneh mah moal komik gitu. Ah teuing walau alam aing mah ani. Kumaneh we tanyakeun atuh da apa sorangan si Kumi kumaha biwirna. Nih coba tanyakeun kumaneh urang meuli heula pecin itu sia teh keur masak urang masak empoy. Sia hayang empoy mung. Nya hayang atuh. Urang geus lila ieu teh ngopi empoy mida disaprek kadu caroge anu agak sedikit beunghar mah tara nyari lu kitu paling meureun urang teh. Paling butut oge jeung lauk emas gitu. Tuh kirim ka urangnya. Ye nih geus kangen gitu makanan kampung. Ah anjing sia. Hengke kurang dikirim ke urang meuli heula pecin Ayo cek. Sok. Kade bawang daunna cing loba mengeuna. Sayang beja-bejanya. Kejebak lain urang dah henteu urang mah walau alam aing mah sini saru di balik lain urusan orang masalah nganyukungkan kemudian mau ngiluan maya si Kumi gitunya si eta mah geuningan teu beunang diceklam di wirna teh ya si Kumi nya alam cenah juga ka si Kumi teu beres. Ku sombong pisan maneh nih. Nya saha atuh maneh teh? Hei, maneh eta ka urang. Maneh teh kenal ka urang? Teu, saha atuh maneh teh meuni sok kenal pisan. Sore aman mah ka maneh teh aing teh meuni. Nah, hese maneh hoream ka urang. Pas teu butuh ka urang teh. Teu butuh naon deui atuh ka maneh. Ceu maneh teh inget mun geuring sia teh diurus ku saha. Sia meuni konten Tapi bener kan? Sok tapi bener. Heeh. Maneh tong mau pohokeun kebaikan urang sia teh angeun maneh mah. Aing ka somon kajak eta teh. Sok sia ngomong. Saha tuh? Ih, meni maneh nih nang. Si Sartil kajak. Aja teh naon? Kawin mana kan? Astagfirullah. Anda tinggal ngobrol di situ teh. Can kene. Ya acan atuh ieu meuni da butuh proses. Pahingan urang pengen ning. Tah teh sia mah anglat amun juga katawangan wae ngomong teh mending meusan we atuh. Bae atuh ninda moal aya saha da moal nyahoon da ditukar. Sia teh imah mah teh deket jalan sia teh. Lain pahingan ku urang teh didago-dago eta ku urangnya geus ditateangan urang teh. Nah, kita naon. Teu tukang hias na. Oh. Urang teh geus angkleng-angklengan. Oh. Ngaleuwah deui kabar ka dieu geus urang teh cicing. Meureun teh tulus kumaha. Tulus ngan diunur-unur wae. Nah, bisa kitu. Heuh, duitna can mahi cenah jeung tukang hiasan can aya nu cocok. Ah untung urang mah teh tulus mengeunaan cenana aing mah. Oh, mana jangan. Heuh urang teh isrek neangan tadi nama. Da urang teh cek tadina lumayan sia teh sok. Pajak urang ge ti urang mah misalkan teh 7 juta kumaha tadi tuh 10 juta. Sia mah sok kitu nih. Bantuan babaturan teh ieu tetangga teh ulah sok ngabati-batikeun. Daungkeun bisnis babaturan tah tempokeun. Udah sia cek aing mah tah duitan pisan naon teh pasti diduitkeun. Katakan hoream aing babaturan jeung manehan teh Maneh sok kitu, maneh nginum sok eta make duit teu. Henteu aing mah. Ai cai bijilna tina naon? Seumur. Ai sumur dimake naon sok, make setrum henteu.
Nama kayak nama. Setrum dibayar teu? Dibayar. Kunaon? Ku duit. Teu. Cek urang oge. Pintar pisannya ini aneh kalau di duitan. Pasti. Lain ku masalah pinter cek urang mah. Naon atuh? Utama duit. Utama duit. Lu tatu aman nih. Kan jadi mana enak ka mana? Ya kasih kumi. Rek naon? Aya we pi omongan pi obrolan. Pi omongan di tata deh. Lain pi omongan. Pi obrolan naon? Amli soalnya apa we? Apa sudi ah. Mane? Wih, pas siang ngenyawek. Heuh da mane atuh nih tengah beja-beja. Tapi tumpah si awak tuh beda-beda deui. Heuh moal naon nya teh si Kumi? Heuh aya obrolan aja si Kumi. Heuh pi obrolan. Iya, atuh geus kadenge aya hawar-hawar nan si Satyo teh minjem duit yang hajat teh. Kabadang ka? Lain, tinggal saha pokoknya si Gelis tadi aya cenah ngobrol, ngobrol non, parera omongnya si Sartil. Nah si Gelis apa saha, urang nanyakeun ka si Kumi, bisa si Kumi gitu. Pasti eta mah si Umi. Nah, da eta jelema eta anu sok teu beunang dicekel omonganna teh. Teu kos urang mun urang bager. Sarwana cia ge ah. Henteu we. Sarwana. Heuh asa aya duit teh urang mah. Ada, cuman aing nyuruh kan awas beja-beja si aing kita cekelan duit ya. Bae beas ke urang. Aing nih tak kira aing mau jeung mana teh mau nyimpang Mana tau gitu? bangkar aing mah. Lamun kering mana mau diurus? Mana teh di dia wes saha wa dulur. Sia teh tong ngomongkeun wae gering doakeun aing cing sehat wae sia teh. Ah ngut ame ah. Sama kang duit wae kana lain nih. Batakan hoream aing mah nyimpang imah maneh teh. Sekali duitkeun naon teh. Heuh nya naon gak tuh can make duit maneh teh. Heuh atuh aya nu teu make duit oge sia teh ah. Naon sok? Komodo-modo oge zaman kiwari mah make duit, komodoi barang hakan. Anjir, ieu mah euy. Aya pertarungan sengit atuh. Kalah jo ah ieu mah. Seru meureunnan. Umi. Umi. Kadieu sia. Umi. Naon atuh eueuh mending ngogorokan wae aya naon? Kadieu. Sedap. Kadieu naon eueuh? Kadieu. Astagfirullah aya naon atuh ih. Sia teh aung teu beunang dicepengan pisan biwir teh sia teh. Cepenganan ieu tiasa tuh. Lain kitu sia teh. Omongan maneh cai cekel. Maksudna kumaha? Kan kamari tos diwartosan sia teh ieu ku si Jebak jeung si Sartil teh. Ku urang ge malahan mah. Teu kaeng di beja-beja Aisyah naon mah beja-beja. Beja-beja perihal naon heula ieu teh masalah naon da atuh Umi teh bingung. Bingung pasti geus apa geus katebak na otak maneh. Sumpah cek demi Allah Rasulullah Umi mah teu terang naon ieu teh naon maksudna. Ngomong Allah wae sia teh ieu biar najis kitu tong ngomong Allah. Nya naon atuh maksudna naon ieu teh? Maneh kan nu ngabeja-beja ka si Gelis. Bahwa eta si Sartil teh minjem duit jang kawin. Teu Umi mah teu ngawartos-wartos ka Cece Gelis da can pernah pendak barina oge. Tapi da emang nya oge euceu nya emang nya oge ning da eta Nya naon? hasil nang nambut gitu. Astagfirullahalazim. Sia. Tuh udah maneh nu ngomong wae kemana wae teh. Nya tapi kan emang nya nang nambut gitu. Tapi da Umi mah teu ngabeja-beja. Tapi emang fakta kan gitu. Heeh, beungeut tong sabutkeun wae fakta-faktana. Emang Cece Gelis nyarios naon? Mun tadi cagalut jeung si Sartil ca isu keneh. Kumaha cenah? Eta ladang nganyuk saduit teh naon maksakeun teuing cenah ladang nganyuk oge. Ya, tapi emang nya oge nya cenah. Ganeng sia teh. Mana mah da anggar nya kalau baturan teh kitu. Nya. Apix di maneh. Nah, Maneh mah biwirna. nah jadi ka Umi teh terang naon? Bieu kacontohan bieu ngomong. Umi mah ieu mah nyarios fakta tapi teu nyarioskeun ka Cece Gelis henteu. Tapi nya oge sih teu gaduh artos mah teu kenging maksakeun jiga Umi atuh tinggal kitu. Nya kan? Sok we pikir ku logika ai Cece. Tapi geus biwirna jaga sia teh ieu. Meni nyage istri ustad eta istri ustad oge kedah ieu berbohong demi kebaikan.
Oh, tapi dah eta mah sanes kebaikan atuh kanggo hutang eta teh di Kebaikan eta teh sia di teh. akhirat teh eueuh ditagih. Heuh paduwe teuing dek ditagih ge lain urang. Ieu bae eta mah urusan si Sartir jeung engke. Urang mah geus we cukup nutupan, jempe bibirna ulah sok heboh kitu ka dieu bibir teh sia teh ah. Nyaumi mah nya. Hayang ngabudah sia teh hayang kaluar kotor ke modarna. Nah, dah pasti bakal gitu atuh eueuh. Heuh maneh hungku urang mah da emung. Urang mah hayang husnul khotimah, wangi modarna oge. Nya kan di kamperan bakal wangi aya eueuh atuh ah. Sia mah mending ngomong di mana mah mending meungeus saos mun dibeja-beja sia teh. Lain di mana biar bener lain. Sumpah demi Allah Rasulullah sok wani diriungkeun hayu umi mah hayu bilih bade ieu Diriungkeun jeung saha jeung sareng Cesartil. si Sartil. Sia kapan urusan lagi jeung si Geulis. Nya Cesartil Cegeulis hayu Cegeulis na yu canak yu. Bilih majarkeun nya abdi mah dah teu. Bakal manjang. Nya naha atuh. Bener lain di mana? Sanes. Awas mun aya ngadenge ti maneh ku aing samaneh moal di babaturan deui, moal di baturan deui, moal di ungahan deui ka imah moal diajak deui. Ih oce nging kitu atuh oce ih oce mah. Ih ce Imas nuju noong naon di dinya. Aya artos ka kolong. Aja Imas. 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 Iya, siap. Adi yeuh. Kenaon maneh bieu? Eta duit cikujang murag. Suku jang urang ngadengikeun maneh mah nya. Dari kenaon? Da urang diberesin ku Allah, urang mah bener duit cikujang murag di dinya. Suku jang duit suku ngadenge naon wae. Nggak peluk duit. Keceling. Lain urang jeung si Kubi ngadenge naon wae. Tuh, tengah dari naon? Ngadenge. Henteu. Benar. Henteu, urang mah eta tah duit cikujang di dinya murag. So, apa teh teu kapangi? Atuh ceu gantian kumaha ceu? Mana teh kapangi teh heula. Ceu atuh ceu nih gantian ceu. Kemana ka dieu? Ke kolong. Sabaraha? 50.000. 50.000. Turbat keceu teh eta mah. Gantian atuh ceu kumaha ceu gantian. Kan asian ngalikeun saha ngalikeun ka urang. Ada murag di dinya. Kan turun lain ku urang. Wah, atuh maneh nih. Gantian tuh karunya si Kujang eta teh duitna nang pamere. Gantian tuh ceu 50.000 murah ka dinya. Sapureuna susu maneh teh Eueuh teu moal duit urang mah 50.000 da kertas meureun moal asup ka dinya. Asia mah bodoh eta mah ka urang. Teu bener. Ini da kertas ya teh 50.000 teh kan sering. Kan deuleu meureunna eta jero-jero teuing ningali. Jero pisan. Ngomong bodoh sama urang. Kumaneh? Seteh meni anggar meni. Kumaneh gantian buru atuh. Awas mah duit. Awas mah duit. Ngadengikeun nya. Nya ngadengikeun. Teu. Da urang dibere ceuli ku Allah atuh. Meh teu dibangpangatkeun nya kadang atuh. Lain dinu kitu lain ngadengikeun anu gosip-gosip kitu sia teh. Mulai ngagaroan ngadengikeun. Urang mah teu ngadengikeun nu ngagosip eta mah aya nu nyampeurang we di dinya, nyampeurkeun sok. Kan hasil mana meni papung ka lokan di dieu. Eta duit cikujang murah, mana ini teu percaya ka urang. Gantian atuh coba buru gantian. Eueuh teu mah duit. 50.000. Nah sia saha anu murah geunana saha anu gantianana anu sok kana sia anggar ka duit teh. Please gantian atuh coba ku maneh 50.000. Ada apa teh?